Ya Rasulullah salamun alaik Ya rafi'a syani wa daraji Afatayaji rotal alami Ya khairal judi wal karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu ku pribados dipihormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan siswa-siswi kelas 12 anu sami-sami hadir di payun laptop atanapi di payunan layar HP masing-masing. Mugia urang doakeun ku sadaya para siswa-siswi kelas 12 khususna sing aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin, sing aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala amin, yang mudah-mudahan selalu diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertami-tami puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, Zat anu maha ghafur, Zat anu maha luhur yang terus-menerus ngajadikeun urang subur dan makmur. Walaupun urang sanes anak insinyur, anak gubernur, kajen teuing urang mah anak tukang cucur, anak tukang bajigur, anak tukang sayur, anak tukang pur, anak tukang gali sumur. Yang penting mah urang teu kupur jeung takabur insya Allah. Salawat miwasalam tahila payu urang curakeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka pala kaluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabiin atba tabiin, parat ka urang sarerea salaku umatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi, para jamaah khususna siswa-siswi kelas 12 anu alhamdulillah sami-sami dina dinten ayeuna urang patepang deui tina jadwal sakumaha biasa. Mung aya anu teu biasa, aku tak biasa. Naon nu teu biasana nyata anu biasana bermuazaha bertatap muka ayeuna mah kudu melalui media anu ngaranna HP atanapi internet. Tapi teu kurang naon. Da memang geus kieu, yang penting mah urang istiqomah dina ngalaksanakeun sakumaha peraturan anu geus ditegaskeun kitu. Nah nya gitu. Para wargi, para jamaah, siswa-siswi dipayun ye, dipayun urang tos aya bacaan anu aosana kieu ye, materi bahasa Sunda Arab kelas 12. Berarti geus jelas kapikirannya ku masing-masing yen materi anu ku bapa diaos teh ieu teh salah saja materi pikeun pelajaran kelas 12 semester kahiji semester kadua. Nyata alhamdulillah bapa masih kena dipercanten janten ngaulang bahasa Sunda Arab kelas 12. Teu kudu riweuh. Kumaha memangna riweuhna? Urang kapungkur kelas 10, urang kapungkur kelas 11 tulisanna ku Arab kelas 12 ku Laten ulah. Kunaon atuh? Tetep ku Arab. Lamun teu ku Arab atanapi ku Laten moal dinilai. Tah eta komo kelas 12 mah arek lepas teh angkena tah ku kituna. Mudah-mudahan sadayana sing rajin nya, sing getol wabilus ngaos Qur'ana supados urang tengat we. Nya belajarna sing getol nya pokona mah sing getol-getol lah kabelah gitu nya. Tah sakitu. Tah ye materi bahasa Sunda Arab kelas 2 kelas 12. Bade regepkeun? Bade. Mangga urang ka slide selanjutna. Tadi dieu terus aya bacaan di slide kedua. Bacaana materi semester hiji dan 2 tahun pelajaran 2020-2021 atanapi 2020 hiji. Tah ieu teh anu dipayun teh
Ieu materi-materi anu bakal ku urang dipigawe salama kurang leuwih sataun. Semester kahiji jeung semester kadua. Ngan aya babagianna anu mana bab kahiji, bab kadua, bab katilu eta semester kahiji, bab kaopat, bab kalima kagenep eta semester kadua. Jadi sadayana aya genep bab. Tah ku kituna naon we bab kahiji teh? Bab kahiji aya bahasan, bab kaduana aya carita wayang. Bab katiluna aya resensi, bab kaopat aya drama, bab kalima aya artikel, jeung bab kagenepna aya carita pantun. Ya, bukan cerita cinta, cerita cinta pertama ku rasa. Jangan pernah akhir cerita cinta kita. Hey, gitu ta eta mah cerita cinta, ieu mah cerita pantun. Tah gitu nya. Makana engkin pami aya tugas siapkeun bukuna, nulisna seratnana kedah ku aksara Arab. Mulainya ti mana? Ti palih katuhuh heula ka kenca kitunya. Engkin eta mah ke pertemuan salajengna. Gitu. Sabada eta biasana kanggo pelajaran bahasa Sunda mah nya aya nu kudah kurangkan ditengetkeun. Biasana pacampurna teh sareng najom. Tah ieu ge najom kanggo tugas ayeuna siap-siap kedah diapalkeun najomna. Bapak anu mana pan katingali mun eta najom teh aya atuh sakedap we heula. Nu ieu kedap urang geserkeun la. Tah, katingali kan? Tah ieu bacana aya nazom. Lain najong, nazom. Cek bahasa Sunda mah pupujian keneh nya. Kan biasa sok aya pupujian, tah urang ge sami. Urang anggokeun. Komo ieu mah najomna ge judulna teh nazom silsilah atanapi nasabna Kangjeng Nabi. Sa Kangjeng Nabi urang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados naon? Supados urang henteu pahiwal. Gaduh Nabi? Gaduh, bisa kan Nabi palsu jeung sajabina tah ieu mah tah masalah lamun Nabi Muhammad bin Abdullah putra Abdullah berarti eta leres Nabi urang. Terus kadituna tah urang kedah apal kedah nyaho nya. Bade di ya dipraktekkeun kudu nyangan ku Bapa ya dicontohan kieu engkin minggu payun wayahna kedah diapalkeun. Kin nalika ku Bapa ditaros teh aya tugas tos setor tos tiasa nya. Mangga dangukeun supados teu kalewat. Nganggo musik teu kudu lah nya. Da magi ieu ge dadah hese kieu ya najomna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wajib ka jalma Islamna uningan dayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah. Bisa? Biasa lanjut gade kanu berikutna. Abdullah putra Muthalib Muthalib putrana Hashim Hashim putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Kusai Abdi Manaf putra Kusai Kusai putrana Kilab Kilab putrana Murrah Murrah putrana Ka'ab Ka'ab putrana Lu'ai Ka'ab putrana Lu'ai Lu'ai putrana Ghalib Ghalib putrana Pihir Pihir putrana Malik Malik putrana Nador Malik putrana Nador Nador putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudrika Mudrika putrana Ilyas Mudrika putrana Ilyas Ilyas putrana Mudor Mudor putrana Nizar Nizar putrana Ma'ad Ma'ad putrana Adnan Nu wajib dugi ka Adnan
tiada nandugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan sohe sabab taya jalan sohe teruskeun dah wajib deui uningana rundayan nati ibuna jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Aminah putrana Wahab Wahab putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Juhrah Juhrah putrana Kilab Juhrah putrana Kilab tepang deui ti eyangna ti Kilab jangka warengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih tah eta nya anu kedah kurang nazom kedah diapalkeun mung anu tadi materi babna wayah tum wayahna kedah ditulis mung sakitu wae ieu mah ala kadar bubuka insyaallah di pertemuan kedua urang patepang deui ya umat kasadayana khususna kelas 12 sing ati-ati sing tertib sing sadayana nurut sakumaha anu diparitahkeun wabil khususna nalika aya peraturan dina daring kieu nya sakitu wae billahi taufik wal hidayah permentos tahu tempe tos acape assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah salamun alaik